aya murid thariqah kemudian manehanana ieu aya hasud ka guruna geus hasud ka guruna nu mantap hasud lantaran ieu guruna daharna ngeunah bae pake bagus bae kendaraan mewah juai muridna susah jadi berarti di jero hatena timbul aya suudzon jeung hasud lah yang boga guru kos kitu langsung ku Gusti Allah dileungitkeun zauqun nafsi kanikmatan ibadah leungit tuh kanyawan tak ku guru ai budak kunaon ka aing itu suudzon siapa ya tuh lah sok ka suudzon ka aing cak guru diantepkeun bae terus sebulan 2 bulan beki parah ta eta guru mursyid mah kudu nyamperkeun imma melalui ngimpi tegor wa imma melalui utusan wa imma nyanana supaya datang wa imma didatang ku guru dah jadi supaya stabil deui cerita-cerita kos kitu mangges lo lantaran guru mursyid mah sok aya-aya bae artina aya-aya bae murid nama teu meunang ngadahar daging hayam ainyana nama daging hayam unggal poe murid nama teu meunang malah titah tararapa murid nama titah zuhud ainyana dahar daging loba jasa nyencang caya murid tak kos kada itu hese teu katebak jasa talamun suudzon atuh geus turun teu beurang aya suudzon kos suku kula dicaritakeun teh aya jelema geus bisa hiber begitu manehanana dek balik deui di tengah-tengah nyana aju pikiran yatam khizayat masyaya mustabaya batur sisanya salihu sasal saya kira itu sih bahasa naon kos kitu mas tahu sama dia kafian ahyan syarahian aduh teu harti ragang keur di awang-awang ragang bus sadena ka laut waduh lamun ka darat atuh hancur ragang keur di tengah-tengah keriber eta jadi mikiran si suudzon eta bahasa naon sih ada bahasa walimah teu kudu ka hati ku urang mantak bahasa walimah aya aturan kieu pan bahasa walimah digedig syaitan ku aing awas ulah sambatkan yaya itrati wa biali badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi zawira Bismillahirrahmanirrahim faman kanat maka saha jelema nu aya ahwalna sopiatan eta bersih muwafaqatan li syariatil muhammadiyah ngakuran kana syariat bangsa Muhammad alimna ana batinahu sofiyana tusanyana batinna eta bersih la takhlita fihi wa kacampuranana wa man kana tahwaluhu zulman yatan sahajalma anu ahwalna eta bangsa pepeteng mukhalifatan li syariatil muhammadiyah nu nyulayaan kana syariat bangsa Muhammad atu alimna makanya urang sadayana bahwa ana batinahu zulmaniun la sopapi batina teh atu zulmani poek mongkleng buta rata kebedingan sama sekali jadi pasoba'u zahir min sofail batin maka ari bersihna zahir ma eta kumaha bersihna batin wa takhlitu zahir min takhlitil batin ari nyampuranna zahir eta dina nyampuran batin matan tikul awani illa bimasakana
teu nuduhkeun wawadahan kecuali ku perkara anu cicing dina wadahna. Ari ilmu fikih jangan bagus zohir. Wudu nurapi, salat nurapi, tata krama nurapi, zohir. Eta fikih. Cara asup ka masjid katuhu heula, cara kaluar ti masjid kenca heula. Asup ka WC kenca heula, di mana keluar katuhu heula, di mana nyiduh ka belah kenca, di mana-mana. Kitu eta zahir dimulai dibabagus supaya kadelina sieup. Lamun cara wadah mah eta gelas, gelas teh dirapihan ku urang dikumbah, eta gelas teh akeuna herang, bila perlu dikerokan ku urang. Jadi herang ta gelas. Kuari geserang gelas na ieu eueuh sian mah saherang-herangna gelas ge pastina mah budak leutik tumbungeun lantaran eueuh nu diwadahanana. Sapira wadah nu butuh ge nu diwadahanana, mun kopi-kopi, mun teh-teh, mun cai putih-putih, mun susu-susu. Ta eta gelas teh bisa digunakeun ku urang ketika aya nu diwadahanana. Nu diwadahanana eta hideung ka ciri hideung, nu diwadahanana koneng ka ciri koneng, nu diwadahanana putih susu ka deuleu, nu diwadahanana madu ka deuleu, nu diwadahanana cai putih ka deuleu mengkristal. Kitu keneh ieu awak urang eta hate di mana-mana bersih. Ta teh bakal kanyahoan di mana-mana nu diwadahanana ieu makrifat ka Gusti Allah bakal kanyahoan mengkristal. Di mana-mana dina hate aya asror bakal kanyahoan rahasia-rahasia hikmah. Di mana-mana eta gelas diwadahan wadah nu gelas teh racun bakal kanyahoan. Di mana-mana ieu gelas teh dipake wawadah kitu arak bakal kanyahoan. Kitu keneh hate. Di mana-mana di jerona aya racunan, aya hasudan, aya riaan, aya gibahan, aya hubul mal, hubul riasa, hubul jah, eta teh kanyahoan kesanajan eta kolbu di jero. Ari awakna zohir di luar, tapi kanyahoan bae percis opos gelas make diwadahan eusi-eusian kunaon bae kanyahoan. Hanya orang-orang tertentulah anu nyahoeun kana yen eta hate bagus, eta hate teh kurang bagus. Bangona teu kanyahoan padahal mah kanyahoan. Kanyahoan teh lain lalagaan kanyahoan, besi teu percaya kanyahoan. Aya jelema turun di mobil pejabat aju make kopeah rapi, kopeah naju make baju dirapih-rapih kunyana bajuna, sorbanna dirapih-rapih nu disumputkeun di jero hatena supaya ulah kanyahoan padahal ku kiai supi mah kanyahoan bae. Aya jelema pedagang teh ngagunakeun duit bang nimbangna nyana teh teu beres. Namun meuli kudu dileuwihan, lamun ngajual kudu dikurangan, mun ngitung dikurangan bae komplain malulu dioplos. Aju boga kalakuan kos kitu teh kunyana disumput-sumput make baju gamis atau make baju tok-tok wa. Ke samping ngajiripi taju kopeah naga luar biasa mancri teleh muamar kadapi mah. Sorbana digulak-gilak dibagus-bagus samaru ku Kiai Supi teu gajawan ngan kiai teu meunang ngajelas-jelaskeun, mun ngajelaskeun nufur jelema. Antepkeun bae. Padahal kanyahoan. Zahir teh kos kitu.
Oh, atuh lamun Kangjeng Nabi mah langsung sahabat teh disenyum Kangjeng Nabi anu di zaman Sina Abu Bakar, Sina Utsman senalika nyawa. Dia ge seperti Abdul Qadir mah komo nembrak. Di zaman guru-guru urang ge hatta zaman kiwari sarua baengan atuh teu meunang ditembrak-tembrak ngan ka nyawa. Naon nu disumput-sumput. Ku urang nu disumput-sumput tu matak hasud teh aya di jero hate ngan ku ahli nama kanyawan aya hasudan teh aya kibiran kanyawan. Kok bisa kos kitunya? Kitulah ilmu Allah. Lamun ku Gusti geus dibere rahasia, ku Gusti geus dibere asrar, jadi kabayang kabeh eta lah engke syarat jadi guru mursyid jelema anu geus caang hatena bisa nempo ka murid nu aya di masyrik, murid nu aya di maghrib. Aya murid tariqah kemudian manehanana ieu aya hasud ka guruna. Geus hasud ka guruna nu mantak hasud lantaran aya guruna daharna ngeunah bae, pake bagus bae kendaraan mewah. Juai muridna susah, jadi berarti di jero hatena timbul aya suuzon jeung hasud lah yang boga guru kos itu langsung ku Gusti Allah dileungitkeun zauqun nafsi kanikmatan ibadah leungit tuh kanyawan tak ku guru ai budak kunaon ka aing itu suuzon siapa ya tuh lah sok kaju suuzon ka aing cak guru diantepkeun bae terus sebulan 2 bulan beuki parah. Eta guru mursyid mah kudu nyamperkeun. Ima melalui ngimpi tegor, wa ima melalui utusan, wa ima nyanana supaya datang, wa ima didatang ku guru. Jadi supaya stabil cerita-cerita kos gitu mangga lantaran guru mursyid mah sok aya bae artina aya bae murid nama teu meunang ngadahar daging hayam mainyana nama daging hayam unggal poe murid nama teu meunang malah titah tararapa murid nama titah zuhud ainyana dahar daging loba jas nyencang caya murid tak kos kada itu hese teu katebak jasa talamun suuzon atuh geus turun teu beurang aya suuzon kos suku kula dicaritakeun teh aya jelema geus bisa hiber begitu manehanana dek balik deui di tengah-tengah nyana aju pikiran yatam khisayatam khisyaya mustabaya batur sisanya salih usasal saya kira itu sih bahasa naon kos kitu mas tahu sama dia kafian ahyan syarahian teu harti raga keur di awang-awang raga bus sadena ka laut waduh lamun ka darat atuh hancur raga keur teu keur hiber eta jadi mikir aku sih suuzon eta bahasa naon sih ada bahasa walimah teu kudu ka hati ku urang mantak bahasa walimah aya aturan kieu pan bahasa walimah digedig sia taneuh ku aing awas ulah sambatkan yaya anjing belang anjing hideung pelet eta sebenarnya mah eta pelet eta sebenarnya mah eta ji digudakeun ku urang watuh mata kabeh brojak laku geunang melet jain teu melet bangsa anu daekeun atuh potongan kos kitu atuh aduh pelet tetap pelet ya Allah ya Rabbi tuh kan bahasa-bahasa hizib hararese dicerna ku urang ulah percaya ulah dirubah teh komo model tadi raga teh hizib nasor teh anu gitu bilang saya bahasa jadi muridna sarua raga
mantak kaju manehna di laut lain naik ke parahu itu tobat ka Gusti Allah dongengna seperti kitu Gusti tah suzon tak kajawan ku guru murid-murid anu dararatan teh kajawan ku wali mah ngan disumputkeun bae tuh puna cek Tuan Abdul Qadir anjeun nyamarkeun ka kaula naon nu aya di anjeun dimumule ku anjeun dibabagus ku anjeun padahal mah kanyawan ku kaula nu mentak tetep dinasihatan bae sanajan ku kumaha ge deuk dilempengkeun bae ku wali mah tetep dilempengkeun sekali ke malah masuk ke dedenya lantaran encan aya kesempatan jangan nasihatan. Tah jadi urusan-urusan ilmu batin teh kos kadaritu mun cara gelas matan tikul awani illa bima sakata. Teu nuduhkeun wawadahan kecuali naon ku perkara nu cicing di dinya. Wal ahwalus shafiyah ari pirang-pirang tingkah anu bersih eta teh nu bersih tuzhiru ngalahirkeun itu data ijah ala sahibiha karena natijah karena kesimpulan karena buah-buah hasil kanu bogaan kesimpulanna mah kieu urang ibadah eta ibadah teh sing ade urang teh sing ade kudaekna ibadah ge eta teh geus aya nur ilahi kudaekna urang ka masjid teh sembarangan lamun lain kasorot ku nur ilahi moal daek ka masjid kakarak urang kitu daek ka masjid eta geus aya sinar geus mulai sinar daek ngaji teh eta geus aya sinar ngaranna lamun eueuh sinaran embung urang ngaji embung ka masjid eta awalan sebut warid sinar ilahi pertama eta teh geus daek urang ka masjid geus daek urang salat lamun urang bisa bersyukur urang teh geus dibere daek nang Allah teh lain nang urang nang Allah urang nangtung nang Allah urang salat nang Allah ulah boga rasa nang urang ketika boga rasa nang urang kahijab urang teh deuk ngaleungitkeun eta ku hese jasa adat supaya jadi taat watek supaya jadi taat ulah aya adat-adat jelema mun masih keneh make sabab terus bae di syariat jelema mun masih keneh make watek di syariat bae datang ka paeh ge jelema mun make adat di syariat bae urang teh deuk ngaluncat ulah make adat jeung ulah make syariat eta pan kudu aya nu nuntun nu paham lain berarti syariat nah haju ditinggalkan ku urang syariat mah geus jalan kacai unggal poe geus ulah dihitung-hitung ulah dianggap-anggap ulah dipikir-pikir ku ari mah ibadahna geus make ruhani eta pan urang ieu ibadah teh lain awak sabarang ruh lamun ruhna kaluar mah awak urang bangke atuh bangke sok kita salat awak urang rohan moal bisa berarti roh mantak awak mah lamun gering awak atuh salat bae make roh bisa diuk rohna diuk teu bisa ngedeng teu bisa bari ngedeng atuh bari nagara kicep jar roh nu salat mah roh tah nu mantak urang ibadah teh lamun masih keneh ngagunakeun awak doang atuh moal ngeunah mual ngeunah hibzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha tanya wa zaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita din azkiya ra'aita ta wa zaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita di mana anjeun ngaraksa nafsan kana roh hibzun li anfasin ngaraksa napas yakunu khurujuha asup keluar waduhuluha jeung asup jeung kaluar engke ge salat ge ngeunaheun bakal tah ieu teh kebersihan batin bersih nyana teh capek berusaha ngabersihkeun batin capek
ngalengitkeun ria mungkin satahun ngalengitkeun ujub ngalengitkeun terus wah capek terus bae mun cara jelema naik make geus datang morosot deui geus datang morosot deui datang ka tengah morosot ka naik tak eta teh satungtung encan bersih mah moal ka bisa naik nyana berusaha terus penting udang salat zikir terus sesuai jeung aturan engke kebal-kebal ku Gusti Allah dibere asal geus dibere bener wah nyana ge kaget kiki kaget nyana kaget kok asa di mana aya ngeunah asa di mana nikmat geus hese nyarita geura teh maka nikmatan kos kitu mata eta bersih ngaranna eta teh ahwalus sofia tingkah anu bersih tuzhiru nataijaha ala sahibiha engke bakal ngabijilkeun paedah kanu bogana artina kumaha tah engke bangsa isuk-isuk neuleukeun jelema akur bae tah nu lempang deka mana akur bae artina akur teh aya gerak Allahan nyana deka pabrik nyana deka kantor nyana deka gerak Allah nu kadeuleuna nang Allah geus lewat ti syariat geus kabeh dibere panas gerak Allah teh al-mudabbir al-muharrik wal musakkin anu ngarobah-robah anu nyicingkeun cicing urang dieu aya Allah di mana Allahna nisbat di taneuh Allah teh keur musakkin nisbat di urang keur rubah-robah al-muharrik hiji sifat Allah hiji afalna hiji sifatna hiji zatna bakal kaharti zat Allah ngan teu bisa dijelaskeun di mana kaharti afal jeung sifatna geus ngaji heula tauhid afal ngaji heula tauhid sifat engke bakal kaharti zat fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika moal bisa kadeuleu ku mata la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir moal bisa kacekel ku leungeun wari ieu kasorot ku panon poe benda-benda panon poe benda lain di mana kasorot ku panon poe kadeuleuan wujud benda-benda kadeuleu di mana panon poe na surup poek jadi panon poe teh bisa nyaangan teu bisa kacekel sinar mah wala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika benda lain ngan di mana aya panon poe can kadeuleu ieu ge sarua di mana aya nur ilahi makrifat tak eta teh dicekel teu bisa wala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika hese nyaritakeunana ngan karasa ku nyana ngeunah nikmat tak lamun urang sok ngawiridkeun eta teh itu wiridan Kangjeng Nabi Qadir Allahumma ya man lahu wajhun la ya Allahumma ya man lusyusanun ansani wala zamuna zawaya man la tuqdirul maswa ya man yubrim ilma azikni Allah wa ta'fi wa ala wa tamaribata eta wiridan Kangjeng Nabi Qadir engke cenah satu saat lamun urang ngalanggengkeun wiridan eta Kangjeng Nabi Qadir tetep datang minimal hidir nu aya di lembur urang engke datang tak dibantu Kangjeng Nabi Qadir datang ka urang teh aja apa mere hikmah mere ilmu makrifat lamun urang kadatangan ku bupati berarti deuk mere naon kana deuk kana lamun urang kadatangan ku gubernur berarti ya sekupi tapi lamun urang kadatangan ku wali ya mah mere hikmah urang sasalaman doang neuleuh wajah wali ngerenyet hati urang sebab daun sebabnya nama geus tersepen dunia jadi urang ningali wajah wali teh nah langsung beda kala hati urang sebabnya nama bening bersih nah ieu ahwalus sofiyah tingkah anu bersih ngalahirkeun kanu bogana nikmat ngeunaheun asal geus dibere kos kitu geus malayang ka mana
geus moal hayang ka mana geus ngeunaheun jasa jeung Gusti Allah nikmat jasa lamun Siti Rubaiah nyaritakeun kieu teh cek urang lemburna nanaonan di jero imah bae tuh batur tuh deuleu tuh nu ka Ancol tuh batur tuh buka Karang Bolong Jakarta tuh rame ieu mah di imah bae seri bae Siti Rubaiah terus lantaran terus bae diomong kitu cek Siti Rubaiah teh nyaho sia mah ngan sakadar reresepan zahir kula mah di jero kamar teh jeung nyieun Ancol jeung nyieun Karang Bolong jeung nyieun karamean atuh indahan kula di jero kamar dibandingkeun jeung maneh apruk-aprukan kitu pernapas babarengan jeung Gusti Allah ngeunaheun nikmat cek Siti Rubaiatul Adawiyah maneh mangan teu nyaho bae kana kanikmatan anu hakiki coba eta masyaallah lamun Siti Zulaikha baheula ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam ngudag-gudag Siti Zulaikha datang ka nyana teh ya itu ngunci Kangjeng Nabi Yusuf kunci dicekel Kangjeng Nabi Yusuf datang ka soekan naon kitu ngaranna baju tukangna baju Kangjeng Nabi Yusuf ngaranna ge manusia begitu ningali Siti Zulaikha makanya dibuka aduh atuh Nabi Bro jak atuh tinggal ceklak lah ya Allah tapi malaikat Jibril langsung ya Jibril cek bos saya tur pencet dipencet ieu ku malaikat Jibril kala luar cai manis leuleus manusiawi tetep syahwat aya jadi teu kesampean lah Siti Zulaikha kacaritakeun panjang ke dina tafsir ieu mah ujung-ujungna we heula begitu Kangjeng Nabi Yusuf geus jadi raja nyana nanyakeun di mana Zulaikha kuari wah di teangan antara geus jadi raja aya habarna cenah nyana di handapeun jembatan wah tuh Kangjeng Nabi Yusuf langsung make kuda kebesaran negara make baju kebesaran make mahkota kebesaran kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf pohara meujeunna we atuh nya kasepnya jadi raja dah Waalaikum seri Siti Zulaikha Waalaikum tengah jawab Siti Zulaikha Assalamualaikum jeung Kangjeng Nabi Yusuf Yusuf Faisal istri Hetikus Endang oh Yusuf cek Siti enak tadi mau menyambungkan asmara yang dulu kini aku telah jadi raja segala-galanya ada di tanganku engkau dulu aku tahu mencintaiku dan kini aku akan ambet kembali non ambet aduh itu lewat gerucut jai batala di sisi jembatan gitu nggak jawab terus dirayu ku Kangjeng Nabi Yusuf tetap sekali dua kali katilu kali yuk orang ke istana anjeun rek dikawin ku kau cek Siti Zulaikha baheula kaula cinta ka anjeun resep ka anjeun lantaran kula jauh jeung kholi keur jauh jeung kholi resep teh pada makhluk be urang jeung urang kuari mah kula geus selalu jeung kholi kerajaan kakasepan harta ternyata eta teh horenganan hina leuwih hina tibatan bangke cek Kangjeng Nabi Yusuf pan jadi kos kieu teh hina horeng raja teh hina kasep teh geulis teh hina dunia teh hina ternyata nikmatan di hadapan jembatan jeung Gusti Allah nikmat kadeuleu ku batur rudin kadeuleu ku batur
hargaan padahal mah teh jeung Gusti Allah indek Yusuf wari keneh ulah diganggu nu ngaran Zulaikha keur meujeuhna nikmat ibadah ka Gusti Allah ulah dibejakeun bahwa Zulaikha aya di dieu indek waduh cek Kangjeng Nabi Yusuf kok jadi kosia tuh diinit Kangjeng Nabi Yusuf tuh Siti Zulaikha jadi geus mengenal Allah mah dunia teh naon eta paling rame yang ke dongeng Kangjeng Nabi Yusuf ditafsir waduh engke geura ge mun teu keburu urang ondangan-ondangan teu keburu kadi dimodif ku Gusti Allah nini jadi parawan deui wih eta mah geus we pokona mun tinggalin dongeng eta rugi pokona eta Siti Zulaikha teh datang ka kos kitu dan dunia teh geus jauh ka Gusti Allah dan dunia teh pamere Allah sedengkeun kaula babarengna jeung Allahna kasep depan pamere Allah sedengkeun kula geus bareng jeung nu mere kasep ih pangkat teh nang pamere Allah pan kula babarengan teh jeung nu mere pangkat atuh naon isuk pageto kasep bisa leungit harta bisa leungit jabatan jeung tahta bisa leungit ari jeung kholiq moal leungit-leungit ngudag-ngudag anu banon anu pana rugi mendingan gudag-gudag nu bako doa umrukum bila syai'at kasia-sia umur anjeun dina neangan la syai'at nu eueuh hartian doa umrukum bila syai'at bahasa Tuan Abdul Qadir geus hirup geus sabaraha taun disia-sia umur anjeun bila syai'at neangan anu eueuh hartian sok ciptaan saya aya mah mulai ngaji rapihan syariat sanggeusna rapih terus belajar thariqah engke supaya mantap ibadah urang eueuh sieun geus loba ka Gusti Allah eta mah bahasa sagala sieun ka pocong sagala sieun ka kuntilanak sagala sieun tah manu kos kari teu mah atah urang lamun mantap ibadah ka Gusti Allah wah urang keur kasinaran terserah urang kasinaranana apa ku jalal Allah apa ku jamal Allah jadi urang teh sapoe-sapoeana teh beda-beda wali teh engke terus aya sama Allah asa didengekeun bae asa ngadenge aya basor Allah asa neuleuh asa dideuleukeun bae itu teh terus ke eueuh ke aya ieu ke eueuh ke aya ieu ke eueuh aya selalu kitu bae di perhari-perharina lain-lain ku Allah kumaha diberena ku Allah tapi tetap jadi kenikmatan ketika geus nyaho ka Gusti Allah mantap ibadah tak ceuk Mama Bakri wali ma al arif billah nu nyaho ka Allah hasba ma yumkinu bihasabiz zat was sifat nyahokeun heula Allahna zat jeung sifatna sifat jeung af'alna bakal kanyawan zatna jadi belajar heula eta tauhid geus beres tauhid kakarat al muwazibu lit taat selalu taat al mujtanibu anil maksiat ngajauhan maksiat eta wali nu kos kitu teh ceuk Mama Bakri al kitu mu'ridu anil inhibaki fil ladzat wasyahawat bungeun nya nama dina kangeunahan dunia al mudbiru anid dunya lompat ngajauhan dunia ai urang mah lompat gak deketan dunia pakai HP aduh dicoba jaringan jauh walima al mudbir anid dunya lari tunggang langgang jauh tinggalkan dunia artian dunia al mudawimul lizikri terus selalu zikir eta wali mantak geus bae kesimpulan malah jang pangkat urang mah geus aya nu wawalianan tapi teu salat geus aya jelema nu hebat memang segala bisa tebak-tebak ngan teu salat ulah bae geus ulah sebab syariat heula ke lamun syariat takarak hakikat ieu lamun aya di lembur urang ngembang-ngembangkeun zikir tapi teu salat ulah dideukeutan bae geus ulah kajian hukum kecuali eta tadi dijadikeun murid khusus eta man ke si guru na teh berlaga
dihareupeun pibahaneun murid anu aneh-aneh ka batur-batur teh lantaran nyana coba zonna datang ka mana ujung-ujungna batur tetep deuk dibere. Nah iyalah ilmu ngabersihan batin lain ilmu sambarangan. Jadi di awak urang aya dua warima tuh, hiji aya ruh, kedua aya jasad. Jasad atuh kudu dibere makanan, geus jeung sabaraha sedeng dahar sih sebenarnya mah. Geus sedeng ya. Jasad kebutuhan awak. Ruh bere di dahar, daharna ruh zikrullah. Maca sholawat, baca Quran, eta makanan ruh. Geus jang urang mah awak tetep bere dahar, bere nginum, ruhna bere deui maca Quran, maca sholawat. Aya teh jelema anu terus bae mengikuti ngaji teu kieu teu kitu teu kitu tapi ujung-ujungna diberengeunna. Diberengeunnaheun ieu kuari-kuari ge aya ieu jana ge heran. Hatina nyana sorangan heran ngeunaheun. Geus pokona meungeunnaheun jasa. Kaciri ngeunaheunana salat teu eureun-eureun nya mah. Salat teh Allah. Geus teu bisa dilarang. Ku pamajikanna ge geus teu bisa dilarang ku ngeunah. Allahu Akbar. Ngeunaheun. Urang mah 4 rakaat bae duha deuk 8 ngeunap. Kana ma yas'adu ila sama wah 8 rakaat tetep 2 bae. Lah jaca kiai ge cenah penting dakwah mulu. Ngadalil segala. Gitulah ya dari urang ge dek ngahaolan seorang manusia anu bersih batinna sugan urang kasemperan kasorot kalantisan belah dieuna mah di aku murid Tuhan Abdul Qadir Al Jailani di aku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah